Kamu cantik juga ya. Bibirnya juga imut lagi. Pantas aja banyak yang suka. Abang juga jadi suka sama kamu. Rambut yang bagus, rapi, seksi. Pokoknya idaman banget tuh. Kalau ngobrol jeung balon aing mah. Gila aneh gel. Salam. Ayo naon, Gus? Palurana ya, wah. Gus, lurahna bieu keluar. Panggil atuh aing perlu sih mah. Kapan ai mah kumarek manggilna. Aing jauh-jauh ka dieu. Itu sih dari talu. Bener gak, Beb? Kieu sih mah dibogohan. Geus ya, balik ke ditu. Baiknya. Geus balik naon di lilieur doang. Aing capek-capek jauh-jauh ka dieu teh hasil deui. Kergenah-genah Beb, orang keur ngobrol kebobogohan. Aya we nu ngaganggunya jelema kitu. Aduh, lieur ya. Aku punya ide. Paling ku aing baju. Lain, aing dipikir-pikir. Masih magelo nya. Ngobrol aja balon. Aduh, aing bisa-bisa gelo anjing. Alhamdulillah, kadang deui panen. Lauk gede. Ya, 1 kilo 2 ieu mah ieu. Emas mah. Alhamdulillah ya Allah. Sia. Naon? Ayo. Halo sia. 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 Deuli cik si Oman. Naon sangarage main ngalna ge. Ayo kulungan. Ih, mana mah? Kalau ngana mah aja. Sia, kebut teh. Ayo. Ben, kenaon teh kenaonan? Paman, aing ge dijual isukan. Lain, aya rek parandi mah di kolam renang. Lain di empat, coba kolot-kolot. Sia nek naon ka dieu? Lain eta peuting aya undangan di Palurah. Ulah teu dararatangnya. Undangan naon? Nyaho undangan naon bawa dararatang we dah loba teuing nanya sia mah. Oke, siap. Poin, Mas. Aing balik ya. Ren, ngomong-ngomong pan orang dia ondang kayak Marura. Belum kudu pakai baju bagus meureun. Kudu pakai baju naon tah kira-kira? Nu bagus. Naon? Atuh pakai baju batik, pan asa ka Marura meureun kudu resmi, pe ganteng. Aduh, kumaha atuh man? Oh, urang teh boga baju batik kumaha ieu? Nambah kudu ke dinas segala kadinya mah. Aing kudu bagus. Eta kira-kira boga teh. Aing aya ge gede, moal mah ya tuh ka ente mah teh kumaha? Ente boga meureun man. Baju batik. Kumaha ieu aing aduh. Aya baju mah aya, pan saya mah aing mah kuru. Leutik ieu. Mah meureun. Ente mah baju kurang gede. Bener. Ngopi lah. Ngopi ngarokok. Ngarokok tenang ya urang santai heulan. Urang obrol geuneran anu pantes kira-kira. Naon baju naon? Bingung aing mah bingung bener. Bener eta. Kamari teh. Bayu orang undang kurangnya. Acara naon? Bener acara naon kira-kira acara naon bawa.
Kita diundang, orang perlu datang, yang diundang mah. Salam. Ente kemana wae? Wae tungguan. Eta acara undangan tiru rate ya, urang pan kudu datang meureun. Oh, nu kamari keur dempang teh lain. Sini Mas teh eta. Undang urang. Mata, mah urang kudu make baju batik meureun. Kita ditemukan. Aik datang moal. Kudu datang atuh. Kumaha atuh urang atuh. Oh iya. Hadir urang. Oh era atuh. Era kudu mau kebulin. Eta kumaha Ciko? Urang mah insyaallah, soalnya penting aya janjian jeung babaturan. Itu arek ketemuan. Iya Gus, permasalahannya. Jadi kita di teh bogohan baju batik. Baju batik urang mah leutik, urang mah kuru. Iko teh mah gede teh ukuranna. Beneran siapa aing tuh boga batik tuh. Bener, bening eta tuh. Coba kira-kira ukuranna. Ukuranna sarua. Sigana ieu mah bagus gede. Eta memahi sigana. Oglah. Jadi berarti urang berangkat. Jadi Coba ajaran. Bener jadi. Terus si kumaha Gus? Baju ieu pas di urang ieu tuh. Kumaha ieu? Apa nek diinjem apa kumaha ieu? Oh, nah wae aing nang meuli gede teuing tepas jeung atutik. Kumaha nya? Bayaran lah teh lah. Bayaran. Oh, Bayaran kana ge bukan duitna. Terus ya arek dijual sabaraha duit, Gus? teuing ped lah jeung maneh mah cepel lah heuh tah. Bayaran. Oh, cepet mah mahal teuing, Gus. Aing mah bener. Aing boga duit sakieu, duit nage ye. Aya wae duit teh. Aya duit mah aya. Sebenarnya sabar awe atuh. Mah ulah sok kira-kira teuing babaturan. Hasil ngojek ye, hasil ngojek seberapa? 20.000 tang. Main sama. Aing kacida we tuh batik bagus 20.000 jelok kok. Aduh. Aing kumaha ieu? Karunya. Teu boga duit karunya. Murah ieu murah. Mas teuing lah kana. Ngerokok. Salaman. Salaman ya. Deal. Nuhun tah ya. Tapi penting ulang teh nya. Bagus. Urang tadi arek ieu. Siap, yuk, oke dah. Bagus baik deh. Halus. Mantap. Sip, jadinya orang ini. Ngopi. Kira-kira urang dipanggil ku lurah. Aya naon kira-kiranya teh? Naon buat tadi urang. Coba teh nya urang ka ditu nya. Coba urang ka urang. Yuk, buat urang aya. Naon di perlu aya naon bae. Assalamualaikum. Salam. Siapa tadi ditungguan ku palurah itu. Karak datang jam sakieu yang geus marahin geus peuting. Si Agus sama si Agus. Wah, tadi urang nungguan. Si Agus teh nyawa ka mana buah eta? Bingung urang ieu. Wes kira suka si tungguan tuh. Nuhun. Assalamualaikum. Mangga, sok kalabat. Alurah. Sehat, Alurah. Alhamdulillah sehat. Mana calik. Urang kararaget tadi dipanggil ka dieu. Pak Lurah. Lurah. Ieu kararaget. Kira-kira aya naon ieu sisinarieun Pak Lurah manggil urang heuh. Bener. Sore aya naon? Linmasnya? Linmas. Kieu barudak. Kuring teh arek mada penghargaan. Ka tukang ojek teladan. Ojek teladan. Heeh. Aing sih kana ieu urang. Urang Pak ieu kira-kira. Kabehan tukang ojek. Lain ka hiji-hiji, soalnya tukang ojek dinu urang pan balalager, cenah kitu. Bager, rajin salat. Lah, ini diperhatikan kita di asal ieu baju. Kunaon baju banyak udah karakna meuli. Urang bisa teladan. Baju anyar di urang. Ieu baju kuring ieu untuk salama. Coba ge apa merekna ge bacaan ngaran Rani. Tuh, bener ieu merekna ge Rani, namanya pemajikan kuring ieu. Ih, maneh mah. Ieu baju ti kemari di tiangan yang dipake rapat ya. Aduh, maneh mah cenah cerita, ha? Wah, ada ya.
Siapa karage kue nggak beda penghargaan. Barulah ieu kumaha ieu ngomong-ngomong penghargaannya. Wis lah terjadi. Jadi Penghargaan. Kita balik. Nah, kita dia oke. Penghargaan. Akeun sia aing jadi era parurah aing sia mah. Aya wae penghargaan eueuh eta mah. Aing sia eta baju emang baju parurah eta nyerakeun aing wae. Beli di si Agus. Ku aing si Agus kawalat. Lumayan nikmat, lumayan gratis hasil jual baju. Jadi ada kanan di bohongan tak baju. Kedeng kamari aing ngoruk rokok meledak, coba pengen jajal lah. Nah, aman. Mah. Ajib. Waduh, surga dunia. Wah, teh sih yeuh. Teuing. Gue enak, itu rame-rame kumpul nyawa itu ngambil pundri wah yuk. Kayaknya enak nih, rame amat. Wah itu, saha, mang, ayo naon mang ya? Cek coba wah itu. Ayo. Siap, kalau kan dicabak, kalau waka. Mungkin dia kawalat. Bener sih anak kawalat ya kamari. Baju batik teh ya gara-gara na ieu. Wow ya. Itu baturan orang Agus. Ngaranna Agus. Agus. Kawalat ieu mah kawalat. Di manehna? Meuli batik. Meuli batik di manehna? Batik ya. Kawalat. Tah mangkana ulah sok ieu.